gitu serapeung mah sok hayang nyarita ataupun ngabagi carita baheula keur ngora lainna mah sekolot menurut gua. Mau nyarita naon gitu? Eta baheula keur bujangan lah urang teh nama. Baheula mah keur bujangan teh bobogohan teh resep keur hujan kieu teh hujanan jeung kaban bocor teh resep bebanjiran teh siga bodak we kumaha. Alah kemana so sweet gitu euy. Sabita urang lihat tuh. Urang ieu nyarita ieu baheula urang keur jeung si Angel urang teh ulin ka imahna. Tah di imah teh urang teh geus duaan jeung si Angel teh. Kala erek naon heula? Heeh geus duaan da ngaran bobogohan mah moal apal kan di imahna keur naon nama. Duaan urang teh jeung si Angel teh cicing sabaraha Jo TV jeung si Angel teh. Tah geus pahareup-hareup beungeut jeung beungeut tah urang teh rek. Mun ieu mah lah kiss lah sebutlah. Kiss naon eta teh? Ciuman pertama John. Ngeri kan? Kumaha rasana eta teh? Kela, jadi kieu urang begitu rek ngekis manehna teh datang babehna jeung indungna. Aduh, parah. Seurang teh ais bapana teh ngomong kieu ka urang teh. Hegs ya, maneh rek keur naraon. Urang teh nya teh bingung. Aing ngajawab naon nya? Kira ku aing kudu jujur. Geus aing ngebohong. Ieu keur diadu tarang saing. Betul ngopi itu dibawa keluar eta. Da Bukan. moal da bapana ge sok main catur jeung urang kieu pisan. Aman berarti. Aman. Jadi kitu urang we eta meureun diajar ngabohong teh asa doraka euy. Kelo aing urang ieu hiji deui aya ieu naon sok. Aing teh urang kitu nya. Urang teh ngejemput si Anis. Gawe main teh. Oh motor rusuk lah ngejemput apal awe mah jeung ribuh kan heeh. Ngejemput we. Cet. Begitu urang geus nepi pagaweanna, datanglah si Anis teh. Ayo balik we ini. Pek teh tengah jalan hujan, Jon. Oh jas hujan teh eta teh. Oh karena ge rusuh aing mah. Kapaksa we urang nanya ka si Anis. Rek ngiuhan atau rek sikat? Sikat we cenah lah, cenah lila dapeting sikat teh urang teh hujanan ai pek teh si Anis teh gejol nangkep ka aing geura atuh karasa eta dua gunung teh nu empat teh nya katong teh anjing haneut kieu Jon haneut eta mah menang banyak atuh keur main haneut terus tambah si Bruno nangtung Jon jadi urang teh mau motor teh fokus we tapi aman teh nepi ka imahna eta teh pamikiran mah geus goreng apal budak moral benar kayak kesempatan gitu membernya ya urang teh memanfaatkan keayaan benar budak ngora ayeuna teh ya mun gara laknya tapi urang masih bager sakitu malah masih aman lah aman kene